Munkur boga duit be awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo kali itu ayo eta ngaranna keur turun sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi aduh geus nanya wadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat numantak Gusti Allah wa awrasna al-qawmal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami doa geus ngawariskeun musaka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Bani Israil orang-orang Bani Israil cek Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun musakakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nilan luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku kabarakahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wahia Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilahkeun ku Gusti Allah tina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait rekod kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menangkap kalaluasaan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokahan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha-usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kamulyaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jerik Bunawas jadi bakal nanjak namunnya nama nanjak seseliar Bunawas
nanjak si seuri bakal turun gitu Bu Nawas. Orang malah yang lamun keur turun huhahaha teu nyaho horeng nanjak. Mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh geus nanya dah duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing hade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok munkasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nyeuseut sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana inal mun kasir numadak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajari riwa lamun balik mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina kumaha awewe malah mun ditanya sadaya ka nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah maskara itu jauh jeung stan-stan wae jauh jeung mode-mode ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we nya dina kurang lembur kalem mun kasiro hatena tapi begitu balik ke imah Masya Allah boy budak ayeuna adzan saya tak si Junaid ngeuneunan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadeng adzan bos gitu weh Junaid atuh Allahu Akbar Allahu Akbar cak awewe teh wih aing ge daek dikawin ku nyana tah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol baik mantep jasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita korina net can datang ya kudu kumaha siapa ya tuh ya pantang mundur segala Junaid hebat jasa ya mengkaning bau cewek-cewek lomba jasa kan tadi ngaran ge pemuda tuh nyana mohon maaf karena qori terlambat mungkin macet jadi saya untuk mengganjal A'udzubillahi minasyaitonir rajim ada lain deui si Junaid di kieu bataan si Junaid Bismillahirrahmanirrahim lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan awewe ribut bobogoh aing teh mah bobogoh aing ribut tuh si Junaid tadi nama di Ciduan barang balik pohara ya Allah beres ya ngaji Quran mubalik
tidak datang di mana. Aduh, tidak datang mau balik. Ned, mau balik tidak datang. Ayo, mainnya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap baik. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek juga. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Net, acara ieu jadi jam 7 bulan mau masuk mamaca, sia aku maju atuh siap. Deuh, teu sepira mamaca. Ayo bae, segala rupa gaena siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kubangke bae. Aing mah le mustamen apa mustamen teh nyawana-naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamen palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma 5 maca tah mah. Bisaan ya. Teh Junet bu nu tatarina wadihina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junet kita maca rawi. Ya, riipis rawi pondok sapopoe maca rawi Pak. Al jannatu wa na'imu asadul liman yusalli wa yusallimu yubariku alaih. SMP lain SMA lain soreng musanawiyah. Wah. Aduh, sial tuh si Junaid. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama manok ceng. Manok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang gos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jangan henteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya. Masya Allah barang kujuprak cak guruna saya nu ngalan lauk barang di deule santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh kirain siapa besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya padahal masa daek ngomongnya nama cak guru nanya nyok ayat tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja caknya punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang Gus gitu gitulah budak-budak santri nangagupai Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia deui naonan kudu serba duit bae santri mentaya ceng ieu maot ieu sanu ngurusan kula mah nya anu mandian set heuy ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres boleh emang ngaji hujan kieu. Masya Allah. Nah ialah kuali kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah allati barakna fi apinuku kabarakan sumur makmur lah jinawi Allah karim pohara cek urang Bandung teh masa kumaha kuda kaluar ti gedogan nyana sadaek-daek lompat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantak cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israel wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al-husna nu bagus ala Bani Israel terhadap kaum Bani Israel kunaon eta kuari jadi hebat
bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep baenya la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lalaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah anak awe diantapkan biarkan ini terurus kaget nyana kita digawe sadaik-daik bari tanpa digaji. Oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kayaknya. Oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salalabar tahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu makan ngan sakadar ngabeberah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ieu Musa didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi sujud kemudian cek Abu Jahal anu bisa tuh nendengkeun handalam tuh ka pundakna teudeun Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blek Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa budak jeroan onta diasukeun kana karung tukang karung teu beres eta tah tenden kan ya Kangjeng Nabi kan tuh bisa tuh bisa udah tetap baik Kangjeng Nabi maja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang sedikit terus ayeuna ngabejaan ka situ Fatimah udah dicingin emang tuh dulu bapak mana di masjid bisa udah kunaon emang tuh dulu kodinya bener baik jalan di situ Fatimah dicabut karan Rabbi firli warhamni coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu susurian kabeh sapira Fatimah tuh coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji udah ratang mah ulah kamarah kakarak urang dakwah kucak kece haji jalma baralik ulah waka dakwah deuleu ta Kangjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit kena hate doang can sabaraha Kangjeng Nabi coba Masya Allah geus beres di dieu balik diciduhan deh Muhammad Masya Allah ketika Kangjeng Nabi berangkat ke salah seorang jelema anu buang kawareh Kangjeng Nabi naik himar kocek maksudnya dek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan kumaha emang Kangjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aja kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain laga Kangjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ke Allah urang can sakumaha urang mah tuh kakarak ngariung teu dibere berkat bagi ku ceurik
ya pas gitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai nu kos kitu ieu mah masukana di agung-agung ya peda leutik doang meureun gitu pod tamat kalimat rabbikal husna ila surat selesai kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun lamun kana yang menugraha ala ladzina sudifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar diane kaum Bani Israil wa yajalahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yajalahumul warisin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu tah wa awrasnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh wallalam bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u Fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun ijing berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngabangun Firaun beak kabeh wa tammarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari makaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berkup wilayah nakaditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah-dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna poharanya penyiksaan tarung-tarung lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perang sabaraha kali Kangjeng Nabi urang imimiti penghinaan
cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses urang kakarak mah asuban kalembur balik magarna hiji dua bae haju bae budak magan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sejen aing mah aing ngari ngajak nu mana bingung terangan kumamun mengsretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajan bae nu deukeut ditu ustad ke mana aing ngojek aing mah ngojek tuh kagarak sakitu ge mata kudu tahan uji aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20 angel amat ieu kakajian imah angel amat ka kalau beli mobil negara geus sakieu majuna mobil geus ganti deui lampu mobil geus menyon geus nongtot macem-macem aya aing angel ka lah mondok aing jadikeun yayasan ya geus lain ka Allah kan kajeun ngomong Allah-Allahan ke lain henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem lah bela diri lain ka Allah deuk Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasantren salap ge di ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan tekad hatena duniawi kumaha cenah mun deuk nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus ngan aya teu eueuh cenah eueuh isnu tuh aya bae ji dua mah bukan kitu bae tuh jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorop tuh urang keleutik keneh hebat coba yayasan Kuari yayasan Kuari mah tanya ke orang ge ajak ngomong I love you say berbahasa lagi budak geus make bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungna kos gitu jurusan wali Allah pesantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ya di mana tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan mamarengkol sing tarungsep sakieu ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkan ceng hudang ceng dibeti wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah kieu wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu henteu tahan uji di antara kaum Bani Israel itu orang yang sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa diberi tauhid ka Allah terus beteren orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليها يرضع ولدها اللبا lan iku wajib ing atase utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-gari dalam sahusana yarda ilam yujad ilahi alamun waratin nemu angin sopaya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajib yardahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuat bi maka lamun demen ya malaika iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wa'afil aswa'i maka ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawalaso kultu ngucap ingsun alaso ulai salahuman wa utawi kawalaso maiku waranana ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing As-sahaha wal-aktharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uti Allah iku kang maha uning wa ini tafaqo maka lamun mumpakat ya karane lan nabi wa karabat dan nyupriya mujada mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan ya al-fawqaha tawaing dalam zadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika yaikilahum lamun gawe kerna Allah sabawadon kang bangsalian atawa idaya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar il azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa kos gitu. Iya mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal artikel ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bank kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu dek syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 1M tak urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu
pode ngaranna ya orang semiliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang dek dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu tah hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyahotan teu mun 10 orang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae ge cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngerebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izweta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye ya cek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 ya geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu ih pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian ya tah berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek teh sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain nunda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara dia lah ieu mesti kabulu bahaya cenah ieu duit dicokot embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi. Saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadieun bae ka aingkeun. Ahli waris nah tuh lantaran eta termasuk tirkah
jadi bagikan ke ahli waris bayarkeun heula aju bagikan ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama? Permintaan untuk menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui. Tahun kamari hutang 10 gram ku harga 10 gram. Kabeneran hayang ku duit baik tinggal diduitkeun we sabaraha duit. Ya geus kitu mah teh mah geus babarina ge babarina deui. Geus beres. Urang nuluykeun masalah soal nafkah. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Sakali deui. Walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna allaba'akana susu pertama. Lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi. Maka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah. Borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang ninung lah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak. Bantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak. Mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta. Ngade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh. Sebae langsung gak bung cenah langsung susu sapi. Geus bae make susu sapi mentak kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi. Ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irdauhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sajen lain cara di Arab
lain cara di Eropa, lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang panu kuli nyusu. Tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan. Lamun aya nu sejen, lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen. Pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae. Lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan. Ulah waka bere bae madu, bere bae naon bae cai beas ke. Mal kebel di asana wadang ya budak. Eta ku indung bere heula. Nungguan indungna supaya aya cai susuan. Ya resepna cek Imam Ghazali, daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba, bangsa senggang, kangkung jeung sajabana, tangke subur cai susuna, susukeun ka anakna. Nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa. Geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui. Mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun, mangga bapana ngameunangkeun, mangga disusuan kudu sejen. Ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui. Deuk kumaha deui. Masyaallah, ieu nu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh. Asana bidan cukup jang ka neraka kos kitu bae teh. Tepuguh tekaru di USG padahal normal, lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta, tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta, sedangkan rumah sakit yang ngejar target eta tah. Nah maka disalahgunakeun USG, tinggal USG urang mah urang bodoh, urang lembur teh nyaho malang, teh nyaho nyungsang, teh nyaho ari-ari naik ka luhur. Geus teh nyaho we disingsieunan. Waduh, ini kalau seminggu lagi tidak lurus, nah ini harus disesar. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sepeda kempes. Warung bangkrut, asana ieu kontrakan can di aduh bingung bae. Ngabingungkeun jelema, cukup bidan teh, dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup. Gara modar ge gara. Iya tuh emang kumaha gitu kubu batur keur bingung. Mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Neng mesti salah aing ngomong. Sakali deh beuteung na. Beusi kieu ge dibaca, diusap ka handapan. Cek pamajikan handap caki uci ge. Aing ban nu jadi tatagonan tah. Masyaallah, masyaallah. Eta abeh babari kadituna maca wasiqal surat Zumar, terakhir surat Zumar. Kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta fa'ul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang. Ti luhur ka handap ngusapna. Abe babari maksudna abe babari kaluarna. Cari Bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqaw ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari mah USG gitu di USG. Waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys, tapi ieu 99,9,9 deh nyingsieunan. Wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah Maha Uningan. Malah mah kudu cara madukun baheula manok
bagus jasa ieu geus tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan WSG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka gitu. Masya Allah naya di akhir zaman mah beki canggih beki sararieun baheula mah dukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah kayak ku emak dibantuan mana salah kina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salah kina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon beureunan kos gitu jadi tenang emak dukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah mun sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empang jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan Masya Allah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaheun biasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha meuleus geura datang we geus kadecan meuleus mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang mah ka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan heula ini baru pembukaan satu tapi ini urut pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain HS aku kudu dibayar ceknya nama naon mun HS di mushola mah bebas pan eta mah masyaallah karim aduh teh lahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan do madarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen ge aya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedek kadang udah burat teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan ba nu sejen
aju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang mendek bae mangga henteu bede masalah bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa dedeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditika ku bapana eta teh tadi palahuman wa pilasoh meunang ka nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen teu naon kos kitu aya 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang ka nu jadi salakina aya ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul ieu ku seueurna ulama wallahu a'lam ini tafaqo talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadina mah kula moal hayang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar sabaraha tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit we aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar atuh jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun batur mah tetep teu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunang kan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae kuneng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikanana gitu ya sehingga deh kebaliknya aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala atawa saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke orang 40.000 iya bapak majikanana yang dibayar sampai 75.000 atau 100.000 nah eta mah kekeh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh mau ke 100 nah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarra'at ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarra'at lamun gawe karena Allah deungeun-deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna atawa deungeun-deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae Auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya maridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tatadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangnyusuankeun anak kurang
pamajikan atuh ka urang kasalakina kudu bager lantarannya diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pamajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak biasa jeung pamajikan nama sabar kamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko pan kula ayeuna mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih padung kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.